Tah, nu iya ngaranna Pingping. Hari iya nu ngeringkel naon ereh? Tah, iya ngaranna Bulu. Bener, Bulu. Lamun iya naon ereh? Panjang hidung teas. Oh, iya mah stang motor. Tapi lalaki bejat. Kitu bae dia horengnya. Minaon dia? Mikantod panai di dieu. Lalang geus ulah sok kepo dia. Iya maksud dia naon ya? Hah? Ini aku ngajarkeun si ene belajar Mikantod. Belajar. Bohong bae dia. Minaon? Bener Mikantod. Iya keur belajar anatomi tubuh titan. Alah basi dia lah. Lalaki kabeh sero bae. Lalaki mana deui yang aku bisa percaya selain father? Mikantod. Tapi kan kamu geus eueuh nunding bapaan. Iya bener Mang kosan. Goblok. Bedo sugan eta jelema. Ganti oli enggeus, mandi enggeus. Tinggal nyatu sakuat tenaga dengan si Ayang. Waduh, jadi bener dari gosip yang aku denge, kamu selingkuh. Lamun geus kieu, awewe mana deui coba yang aku bisa percaya selain Bupu? Jawab Bikantod, ulah ngahep-hep bae.